Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Neraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Ari Untari katingali paromanana bangun anu ngemuka sedih. Harita terus nganterkeun si Rawing jeung si Banteng Wulung nepikeun kaburuan imah. Tapi tacan oge ngalengkah lempang jauh Untari katingali paromanana jadi sepapias teh getihan. Si Rawing jeung Banteng Wulung nu masih kene nying hareup ka Untari jadi kaget ningali parobahan beungeut Untari. Malah Untari terus nyarita. Kang Rawing, mangga tinggal Kang, itu saha nu ka dieu teh? Teteh lageningan Kang Subala katu Sujali Kang. Malah disarangan ku aki-aki. Ngaya naon deui cenah ieu teh nya? Me bareng si Rawing jeung si Banteng Wulung pada ngabalikeun awakna ka tukang. Breh bener we katingali anu keur leumpang tilu jalma nu taya lian ti Subala jeung Sujali ngahapit Mbah Gabug Inten. Si Rawing sanajan jarakna masih keneh anggang tapi kaseketan panon jeung perasaan si Rawing geus leuwih ti heula ngabejaan. Yen aki-aki nu datang teh jelas lain samarangan jalma, beda dina rigigna leumpang jeung dina keureut beungeutna. Si Rawing noelkan leungeun si Banteng Wulung bari nyarita. Geus moal salah deui ieu mah teh ye. Pasti guruna Subala jeung Sujali euy. Mata saran ngeneh nyigana mah teh. Ngapaksa we akang moal kabalik ieu mah nya ieu. Sabab beda ya gedigna ye. Leumpang nu kitu mah leumpang nu rek ngajak ngesang sigana mah lain gidig ringgit. Waduh, bener-bener Kang Awing-awing. Beda ngarasana kana manon nguing Kang Awing. Jadi ngumaha yeung ayeuna nindakan urang Kang Awing-awing? Kumaha ari geus ieu? Nah, kitu heula teh. Ingetin akang komandan. Lamun cek komandan ulah waka ngayakeun tindakan ulah waka wawanianan. Nyai tetep cing di dieu nya. Keun ku akang erek disampeurkeun tah anu anyar datang teh. Ku hitungan mah jelas guruna Subala Gabug Inten teh meureunan ieu teh. Si Rawing ngagandean leumpang ti heula dituturkeun ti tukang ku si Banteng Wulung. Subala jeung Sujali anu leumpang ngahapit guruna harita ngarandeg leumpangna. Ari Mbah Gabug Inten ngareret ka Subala bari nyarita. Kunaon leumpang make jeung eureun sagala rupa bala? Kunaon si laing make eureun? Eta saha nu leumpang nyampeurkeun ka lebah dieu euy? Sorot panon Mbah Gabug Inten museur seukeut ka lebah si Rawing. Ari Subala ngareret ka Mbah Gabug Inten bari nyarita. Eta nu ngaran si Rawing teh Ki Guru, jelema anu gedena ngaranna teh si Banteng Wulung. Coba we perhatikeun ku Ki Guru waniana keranan si Rawing langsung datang nyampeurkeun, hartina manehna nguntup ka urang. Mbah Gabug Inten nyerenge seuri bari nyarita. Jadi eta nu ngaran si Rawing teh nya. Aing jadi beki panasaran tetela memang bener beda dina leumpang jeung sorot panonna oge. Ieu mah keleup teh memang geus di luar jeung jero. Mbah Gabug Inten kawilang jago kolot nu geus kahot harita bisa langsung nyaho kana kayan si Rawing. Si Rawing nu leumpang nyampeurkeun malangkeun leungeun kencana si Banteng Wulung ngarandeg lengkahna. Eureun di dieu teh. Awas ka hati-hati ye. Hati-hati sambel ati ot-ot kadal janggotan bulu kelek heheotan. Awas, hati-hati teng. Ulah ningali aki-aki ye nya. Awas ye. Jelas ieu anu ngaran Mbah Gabug Inten teh lain jago biasa teh. Jadi ulah gagabah ngayakeun tindakan. Lamun eueuh parentah ti akang. Atuh nu momokonna mah ngaringuing manurutkeun be kumaha Kang Awing-awing. Nu menting Kang Awing-awing mun teu meunang ngelehkeun ngeta ngalawan anu lawan eta Kang Awing-awing. Tilu jirim geus pancuh nangtung teu jauh ti hareupeun si Rawing. Mbah Gabug Inten nu ngalengkah maju salengkah di kahareup. Dua tetepan bantrok si Rawing kudu ngaku dina hatena kaseuketan sapasang panon Mbah Gabug Inten. Si Rawing anu miheulaan muka caritaan. Iya pasti Mbah Gabug Inten nya
Benernya? Iya pastinya. Guruna Subala Rejeng Sujali tadi peting eta mah mani mata kaget jeung reuas Mbah Gabug. Ngan untung benang katewak terus dibebaskeun be kanu jero dibabaskeun be kanu jero taneuh. Mikeun ari nepikeun kamikeun ari kudu mebeskan awakna Ibu Ratimah indungna Nyi Utari mah duh bah kadunya teuing. Alah bagya Mah Gabug Inten. Aduh iya Mah Gabug Inten teh. Aduh. Mbah Gabug Inten seuri deui ka Sirawingan serina bubuh jadi matak sieun lantaran semuanya gereng katinggalina teh. Jadi si lain nu ngelehkeun murid dewek teh. Syukur dewek memang pada saran Rawing. Sabab tadi penting pagawean dewek aya nu ngahalangan ngan si lain kudu ngarti jeung nyaho Rawing. Dewek ulah disasarwakeun jeung dua murid dewek. Bari naogen saan rek nyanyaruakeun Mbah Gabug jeung nu sejen. Sabab moal samata-mata panon, moal samata-mata disebut Mbah lamun teu jadi bongkotna jago. Ngan hanjakalna teh salah ngalalapkeun ilmu Mbah Gabug. Sabab boga ilmu dipake pikeun nandasa jeung ngawisaya jalma jeung anu teu tuah teh dosa. Eta ngukuring teu panuju. Mondong loba ngatur deuleu Sirawing. Ulah bolonging jelema harkat bantar si lain deuleu dalasana jang dewa paribasana dewek bae make kudu serab ngarti. Ari kangaranan serab malah ningali jelema Mbah Gabug tapi nengjo panon poe ka kareta serab. Bisi teu percaya sok pelong kanya panon poe wanci tengah poe ereng-erengan. Pasti peureum lantaran serab. Ari ningali kuring mah lain serab tapi resep. Bener teu pek pelong panon poe kanya hayang serab mah. Mbah Gabug mundelik panona panon bet kakara meureunnan harita tepung jeung jalma saperti Sirawing. Kakara harita meureunnan eueuh tanda-tanda anu sieun ku dirina. Padahal ngaran Mbah Gabug Inten kungsi mapaesan lambaran alam kajawaraan tur dipikasera belantaran tahapan aji pangartina. Si lain ulah ngerasa gede hati atawa sombong sapeda geus mampu ngelehkeun dua murid dewek Rawing. Ilmu murid dewek memangan ukur satai kukuun ilmu dewek ngerti. Nu matak poe ieu ilain kudu tungkul kana lemah tanggah kasadapan sabab poe ieu mangrupa poe panungtungan. Ceuk si Dodo. Ceuk si Enut. Memangna nu nangtukeun umur pikeun hirup di pawenangan teh Mbah Gabug Inten. Mah. Kuring geus usul lamun bisa masa tungtung aya kajahatan ulah waka dicabut umur. Kahati Mbah Gabug Inten beki muntab amarahna di dia memang kaunggulan Sirawing. Mbah Gabug Inten beki muntab amarahna di dia memang kaunggulan Sirawing sabab setiap adu carita jeung anu jadi lawan pihak lawan moal aya nu mampu pikeun adu carita. Teu matak aneh lamun Mbah Gabug Inten jadi beki nafsu ka Sirawing. Jadah sia peningali kana luhurna langit jerona lautan si lain lawih. Dewek leuwih hade eureun jadi jelema sia deuleu. Eueuh ti ditu na dewek make kudu eleh ku budak kamari sore sia. Mbah Gabug Inten bangun anu yakin pisan dirina baris mampu ngalajiwana lawan. Ari Sirawing teu ieu ngarasa seber hate ningali kagalakan Mbah Gabug Inten. Sedangkeun si Banteng Bulung ningali kayan sarupa kitu harita jadi kahudang amarahna. Langsung geus rek maju ka hareup geus dihalangan ku leungeun Sirawing. Cicing, rek mana Ceng? Ingetkeun akang dina waktu ayeuna henteu ngidinan anteng pikeun jeung hareupan ieu jelema kolot teu meunang. Temenang cicing lenan. Miraku nguing make kudu ngeleh ku ngaki-ngaki ka ngawing. Nguing jadi manasaran jeung ngate.
Ejeng mudung elenga tawasieun ku ye jalma nganungaran kabuk nginten ka ngawing-ngawing. Wayahna teng. Pokokna mah akang teu mikeun lamun anteng nepikeun ka kudu cilaka ku yaki-yaki kolot. Anu matak wayahna we ayeuna mah lalajo teng. Inget akang komandan. Leuwih nyaho jeung leuwih ngarti teng. Nya kitu teh neon-neon. Ngarti nguing oge nurut be ka ngawing-ngawing. Morosa tadina mah ku nguing bakal dimanting ka ngawing-ngawing. Tenang teng. Tenang. Gampang ngabantingkeun heula antepkeun akang ayeuna mah bere kasempetan. Cicing. Ningali si Rawing kalah ka ngobrol jeung si Banteng Wulung, malah bangun anu keur marebutkeun dirina atuh puguh mah gabug inten lain dikieuna nafsuna. Haram jadah. Sia. Si lain bener-bener teu ngajenan ka dewek Rawing. Ngajentul aing lain tunggul ngabegal lain arca sia. Nganggap naon ka dewek dina waktu ayeuna, ha? Urang ijen jeung aing geuleuh sia Rawing. Saksina mugi jeung langit aing leuwih hade eureun jadi jelema dina poe ieu lamun memang teu bisa ngalah jiwa maneh. Ayo, udah tatan-tatan, pikeun ngaleang jiwa ku leungeun aing geuleuh. Sia, mbagabug inten langsung harita ngabangun pasangan dina tetepan anu beuki garang jeung galak. Tapi si Rawing memang geus bisa ngajudi, yen anu jadi lawan dina waktu ayeuna henteu bisa dianggap enteng. Si Banteng Bulung oge surti kana kaayaan, dirina patuh kana parentah si Rawing, katingali si Banteng Bulung mundur nyingkir ka gigir. Subala ejeng Sujali oge nyingkir mundur ka tukang. Dua jirim harita pada pancuh adu hareupan, mbah gabug inten ngawangun pasangan anu kawilang aneh. Sabab sapasang leungeun diacungkeun ka luhur, dua suku dijengkekeun geus kitu awak ngaluncat ka luhur, terus ngaculalit sababaraha jumpalik, culalit. Geus napak kana lemah dua suku mah gabug inten putbet ngarahkan anggota badana atawa badan lawan. Puguh we kawilang ilmu silat anu ngutamakeun kana tajongan. Aduh, dunya mah euy. Hayog lah, hayog kayaknya hayog. Hayog. Hap, yap. Blas, tulip ke bawah, blak ting, ger. Ayo, lah, ngasana teh, ulah kabina-bina ting nyatenya. Kurang dambung atuh ari diliak-liak ting mah tuh. Bener tuh. Saha nu dahek, saha cing nu dahek. Tong ngomong wae sia deuleu Rawing. Aduh hareupan jeung aing teu perlu loba ngomong sia deuleu. Ayo ayeuna mah geura petakeun naon sia kabisa sia. Suku Mbah Gabug Inten menibut bet. Aduh, nyaan ilmu silatnya hebat ya Mbah Gabug. Sukuna menimotah gitu, cedekan cicing. Aduh, ya maya benar-benar edun. Aduh, sukuna menimotah gitu cedekan cicingnya. Alah, maybe bekuring kabenangan. Leh, kuring dia kata juang. Ayo, tajong dikanya. Aduh. Ayo dek-deknya. Aduh, disangkanan naon we meureunan kuring teh nya combro. Yap, bos. Lap lay. Ayo. Ari si Rawing geus pancuh nangtung di tempat nu sejen, sedengkeun Mbah Gabug Inten harita ngahegak di barung jeung hate nu panasaran. Ari sabab runtuyan panarajang tajongan-tajongan sapasan sukuna anu mibanda kacepetan jeung kakuatan luar biasa teh estu teu keuna kana sasaran.
Dan paingan Sirawing atau paingan Sirawing gampang ngelehkeun murid aing. Sabab kecepatan gerakanana bener-bener di luar dugaan. Aing jadi era ku ngaran lamun teh menepikeun ka hantu bisa ngelehkeun anu ngaran Sirawing. Hah, aduh, gelo ieu mah ye. Gelo ieu mah. Rakatak, tak mah gabug inten ngabangun di pasangan. Katingali harita dua leungeunang nyolodor ka hareup siga nu heuras teh beda ti beusi. Sarta kadenge sora tulang jeung urat nu tingtrak-tak. Alah, nyaan bedas kene sakitu geus kolot oge euy mah gabug mah nya. Cacak lamun kuring geus aki-aki saperti mah gabug, sigana bae moal bisa neon-neon ya. Ayo sia, montong loba ngomong Sirawing. Dewek aina geus saya pikeun ngalah jiwa maneh. Dua dampal leungeun Mbah Gabug Inten digesek-gesekeun katingali harita sapasang leungeun Mbah Gabug Inten. Jadi ngagleter anu akhirna tina sapasang leungeunna siga nu ngaluarkeun haseup ipis. Tetela pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan, Mbah Gabug Inten langsung metakeun kakuatan ilmu pamungkasna. Rawing, rasakeun sia. Rasakeun kumani aina kumaha kamampuhan ilmu tapak saketi. Entong boroning awak maneh lelebeusi atawa bati katoel ku jampal leungeun atawa rambul leungeun aing bakal hancur. Huya huya. Sufrelatu. Ya tuh. Mbah Gabug Inten rajang leuwih rosa jeung leuwih hebat batan tadi. Lain bae tajongan-tajonganana anu memang ngabahayakeun pikeun Sirawing. Tapi ayeuna masa pasang leungeun Mbah Gabug Inten meuweuh nebarkeun hawa panas anu estu lain ngan ukur hawa panas wungkul, tapi eta kakuatan hawa panas teh narekab mangaruhan kana sakujur badan lawan. Sirawing sadar kana kayaan upama dirina teu ngalapis diri ku kaampuhan elmuna geus tangtu dirina nu bakal ngalayang jiwa sabab tetela. Ilmu tapak saketi teh memang lain heureuyan. Jirim Sirawing jojorelatan harita di antara hujan panarajang lawan anu bangun henteu mere omber atawa seunghapan ka dirina. Dina tata gerak jurus pansrasa sarining bayu, tina bagian ilmu pancatunggalna Sirawing mampu ngimbangan panarajang lawan. Tapi tetela tata gerak Mbah Gabug Inten oge terus ngurung dirina lir upama anu nutup kana ruang gerakna. Geus eueuh di jalan kajaba ti kudu bantro kakuatan. Bareng jeung datangna panarajang lawan, Sirawing mapag datangna kakuatan leungeun lawan ku sapasang leungeun anu geusan hideung. Dua. Das. Kedua. Das. Bangkil. Jengkang. Hiat. Dua jirim pada ngabangkieng mundur ka tukang, dua nana pada ngaranjug ku kakuatan lawan masing-masing. Sirawing jeung Mbah Gabug Inten silih teuteup. Mbah Gabug Inten bener-bener beki kaget ku kakuatan Sirawing, malah nyarita dina jero hatena. Aing moal percaya lamun aya jalma ngora kene saperti Sirawing boga kakuatan kieu. Lamun teu ngabandungan jeung nying harupan langsung, bet asana teh pamohalan. Kakuatan ilmu tapak saketi esti siga taya pangaruh naon. Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari Hermios.